paling gampil ngulem abdi mah teu kedah naon-naon. Jadi biasa ngasih kuliah di kampus ada ke mahasiswa. Kaki atas lagi. Hapunten ke panitia. Itulah digeser-geser bisa dongla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi qala wa laqad katabna biz zaburi mim ba'di dzikri anal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi faza man ittaba'ahu wa halakal munkirun. Bapak Kepala Desa, Majelis Ulama, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus sohibul hajat Bapak Kadus, RW RT, sadaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sanes nu ngawitan ka Ciawi Gebang mung nu mungaran di Cihirup, mudah-mudahan dungkap abdi anu mungaran tetep nganteng tali mimitran uhuwah Islamiyah. Bahan sumangem anu kahiji makna syukuran perspektif Al-Quran. Kedua 12 poin kiat-kiat cara ngadidik budak supaya budak jadi jalmi soleh. Anu katilu kasimpulan, anu kaopat parasmanan. Mung parasmanan hapunten anu kasuhun ka Bapak Kadus, abdi moal tiasa ngiring bade assalamualaikum kebat wangsul, mung supados praktis tiasa disiapkeun bae. Apun tersane disiapkan kanggo jamaah maksudna. Nu disebat syukuran teh Pak Kades ieu pisan sapertos kieu. Naon margina ieu disebat syukuran walimatul khitan minimal ayat 3 dina surah An-Nisa ayat 214 terpercanten bukanya lira. Ulah dibukalah tos sing percaya. La khairu fi katsirin min najwahum. Hapunten manten Paku pami abdi katingali rada pelai ieu teh tuluh abdi teh. Tadi sabab peuting teu bisa nyaring. Tuluh teh. Ngan biasana sok cageurna teh ku white kopi biasana. Punten ulah dianggap heureuy. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahi bainan nas. Famayaf'al zalika ibtigo'a marodotillahi fasawfa nu'tihi ajron 'azima. Tidak termasuk hal yang baik dalam event apapun kalau tidak muncul 3 faktor. Kahiji faktor sodako, kedua amar ma'ruf nahil munkar, katilu silaturahmi. Saur Allah, siapa orang yang melaksanakan 3 tersebut pasaufa nu'tihi, kami bakal merek kaita jalma ajron adima, ganjaran anu age. Sawios nu tilu upami dibahas hiji-hiji, sawios rada wengi, wios mubalik paeh, wios kahiji ia disebut syukuran karena ada unsur sodakoh.
sodakoh dibagi dua, aya sodakoh konsumtif tak anu dikonsumsi, anu ayana di payun hungkul di tukang mau kira apa gue itu jeung morosot biasanya sok disarung pameng namanya Italian dasarnya seme kurang santai wae ibu tekenging dinas teuing ngajina abdi ngaulang di pasca sarjana ya memakai joyful learning, pembelajaran yang kira-kira enjoy betah gitu kan aya hiji dokter dan psikolog namina dokter Kaufman orang Amerika ngan aslina ti Kojengkang terus tilu kali abdi ka Kojengkang Saur si dokter Kaufman, barang siapa yang hidupnya selalu gembira, ndak pernah nginguka bingung miara kasusah, eta teh ketuaannya bakal dikurangan 35%. Lumayan penawet muda. Pokoknya dijamin orang Cihirup nu harese seuri pasti tarereh modar, Pak. Sabab teu action. Jadi seuri teh sae tapi kudu aya batur. Minimal 2an kedua sodakoh produktif. Naon hartosna sodakoh produktif? Abdi yakin, analisa abdi yakin tepat, Sohibul Hajat Bapak Kadus adalah orang religius, orang ngartos karena agama. Naon sababna? Syukuran ngayakeun pengajian yang tujuannya sodakoh produktif. Pasca pengajian, mudah-mudahan warga masyarakat umum khususnya Bapak Sohibul Hajat muncul kepribadian yang kreatif. Urang Cihirup kudu boga kreativitas, keaktifan jeung kahayang kabisa. Tapi kreatifna positif. Aya nu kreatif tapi negatif, musuh ai jujur kana susukan, ai kenur ka tukang kana balong batur. Aya di Tasik mangan asina urang Cihirup. Sabada pengajian ini, yang kedua mudah-mudahan warga masyarakat Cihirup umumnya kagungan sifat profesionalismenya tinggi. Profesional teh bisa keahlian yang proporsional sesuai dengan keahliannya. Profesi dalam ibadah, profesi dalam agama disebut ulama. Profesi dalam pertanian disebut petani. Pengajian harus mampu memotivasi, mendorong supaya ahli tani. Da tani teh aya profesi mah ibu aya melak sampo, hayang loba tangka sajengkal atuh geus gede teh beutina silih rengkas di jero. Da aradek. Jadi tidak profesional. Sabada profesionalismenya ada aya, hasil pangaosan sing kagungan rasa tanggung jawab. Mas'uliyah diniyah, tanggung jawab terhadap agama, merasa memiliki terhadap agama Islam. Paling bahaya jalmi geus teu merasa memiliki terhadap agama. Yang kedua mas'uliyah watoniyah, nation capability. Keun di kampungnya da aya nama geus loba TV. Jadi aya nama urang kampungnya kudu ngartos bahasa Inggris. Upami teu bisa bahasa Inggris, abdi moal tiasa short course kursus singkat 45 hari di Singapura. Kawan saya sekarang sedang di Australia. Itu kan ada cerita Pak Ku. Aya dua jalma, ustad ulin ke kota, teu bisa bahasa Inggris sakecap-kecap acan. Asa ustad di Cihirup da.
Ayo datang ke kota kaburitan, di mana ngenong. Ayo mapai-mapai kota, di pengkolan aya panginapan sederhana. Pasti ongkosnya sederhana. Begitu mau masuk gak jadi. Sebab pintu penginapan ditulisan ku bahasa Inggris belum open. Nah, ini mah geuning penginapan open euy. Padahal open teh naon? Buka. Disangka kumaha nama open paranti nyieun kue. Open tapi piraku cenah ya open gede-gede teuy. Cek tu hiji teu piraku buating ieu rajana open euy. Keur bararingung duaan. Jebul teh nu barule. Orang barat rek ngarenong deui, tapi batur ge betes sarieun asup kana open. Nu barodas. Keheula ulah waka. Aya nu bule asup ti jero orang Afrika harideung duaan kala luar deui. Tuh, tarutung. Asa teh cihirupnya. Tanggung jawab terhadap agama. Naon disebut tanggung jawab? Yang disebut tanggung jawab melaksanakan tugas secara tuntas. Tanggung jawab terhadap negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu harus dilaksanakan secara sadar, nasionalismenya tinggi. Tanggung jawab terhadap agama Islam, rukun Islam dan rukun iman wayahna jangan hanya merupakan satu semboyan dan simbolik saja. Paling-paling rukun Islam manginten aya nu ompong hiji, da berat kudu make duit gede, munggah haji. Hapunten manginten bagus ane sombong abi naik haji namanya 12 kali, tapi naik bu haji sering sekali. Tapi ayeuna pre geus 3 tahun stroke. Setruk pun bojo eta dipikir-pikir daripada setruk mending kena budug bujur. Budug bujur masih kena bisa digaro, setruk tuh bisa lempang ripuh. Sok budug bujur mah pokok tutup limun urutna. Make gagang di kautan geus polecak dibalur ku tarason. Aduh, asal lunas pajeg. Tapi ke Mekah mah tidak semua orang yang punya uang bisa ke Mekah. Di abdi aya elpna 35, truknya 15, can umroh acan komo naik haji karena belum ada panggilan suci hatinya. Eleh ku tatanggina Mang Haji Sodik. Haji Sodik tukang ngajualan kangkung di sawah tapi api krik-krik gemi tahun 2013 bisa naik haji da dijual jeung sawahna. Nyada hayang ke Mekah ngajualan kangkung wungkul masa barat tahunan dijual jeung sawah nangan ayeuna pere teu ngajualan kangkung deui da sawahna eueuh. Aya Mang Omon tukang ngajualan anak lauk kuripan api krik-krik gemi saban meunang diasupkeun ka Tabanas. Ari ku api krik-krik gemi tukang anak lauk nepikeun ka mampu melaksanakan ibadah haji tahun 2010. Itu Pak Omon jenenganana diabadikeun tos di Mekah Haji Omon Ahmad Jairi. Aya ceuk incuna Ahmad Benteuri we bah. Yang keempat, hasil pengajian ini mudah-mudahan putra Bapak Kadus dan putra urang sadayana termasuk masyarakat Cihirup mempunyai akhlak mulia, berkarakter, bermental. Inilah itu adalah sodako. Yang kedua, ini pengajian disebut syukuran karena ada amar ma'ruf nahil munkar. Sanaos tadi yakin teu beurang aya hiburan tapi aman ya Pak Goy ya. Aman. Sok lamun ayeuna peuting ngondang juara dangdut akademi 2 atau 3 atau 4. Wah, di Luragung, di Ciwaru, di Ciawi, di Kuningan, di Jalaksana tamplok ka dieu pasti. Pan aing ngondang Haji Muhsin mah alhamdulillah anu hadirna loloban nu tereh malodar hungkul. Punten Ibu.
lah kasih mengemal ka deui ieu. Abdi kantos ceramah di Cikondang Jeruk Legik Cilacap. Keun beu teu nanyakeun ge. Malihan paku kedah nama wengi ayeuna teh abdi teh ka Garut kedah nama. Tapi dipikir-pikir rek naon ka ditu da eueuh nu ngondang. Oke, jadi kacau ge ngaji. Mangalah bade udud akang tiasa malah hebat. Tukang udud ku abdi di Talungtik aya 5 keistimewaan Pak Wades. Hiji nuker udud bakal disalametkeun tina siksa kubur. Naon sababna? Can paeh. Kadua nusok udud bakal disalametkeun tina diudag anjing edan. Kenapa? Nusok udud biasanya boga penyakit eungap hampeg. Keur diudag anjing lumat eungkap cingogo. Anjing ngartieun jelema diudag cingogo disangka dongkorek mulung batu mabet manehna ngabret tutulus mudagna. Katilu tukang udud mah bakal aman bumina moal kaasupan bangsat sabab sapeuting batuk tuluy. Kaopat tukang udud bakal engal pepenak sareng Allah TBC paeh. Kalima mah tukang udud mah penyakitna teh ringan ukur paru-paru. Komo utara udud mah rupa-rupa. Matak tadi panitia langsung barang dungkap abdi langsung masihan rokok 2 bungkus. Tapi batur mah da sok 4 bungkus kabaligna. Magnum Blue Filter biasanya mah. Punten-punten ieu ulah dianggap heureuy. Allahu Akbar. Eta nu hajat di Jeruk Legi 2.2 peuting malam kahiji orkes Melayu Elita di Purwokerto. Baru saja 3 lagu udah di stop sebab kampung dengan kampung gelut dina panglalajoan nepi ka pemuda nu donglah irung tilu. Sama Korame di stop sampai di sini hiburan. Besok lanjutkan pengajian tabligh akbar mau balik dari Jawa Barat. Alhamdulillah Pak Kuwu abdi dungkap yakin ku pengajian mah aman. Eueuh nu garelut sabab hadirin eueuh nu daratang. Nu katilu ieu disebut syukuran sebab ada islah bainan nas. Ada unsur silaturahmi, ada interaksi sosial di dalamnya. Saling kasih mengasihi. Sebab buah silaturahmi aya 2. Man ahabba sallallahu fi rizqihi wa ayunsa ali fi asari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dimudahkan rezeki dan gampang dipanjangkan usia, jangan lupa jaga silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un mal asup ka surga jalma anu megatkeun silaturahmi. Nu mawi kaharep lamun urang Cihirup teu ngonang abdi deui sadesa doraka kabeh. Sabab megatkeun silaturahmi. Allahu Akbar. Famay yaf'azalika ibtigo'a marodotilai pasaufa nu'tihi ajron adima. Barang siapa yang melaksanakan syukuran ada unsur 3 silaturahmi, amar ma'ruf dan sedekah itu adalah akan diberikan pahala yang sangat besar sekali. Sakitu bae pangaosan hapunten anu kasuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo babak kahiji urang teraskeun kana babak kadua. Heula jeung ceuh ieu suhu.
anak adalah merupakan amanah. Jadi mengkhitan anak hakikatnya adalah ada unsur edukatif, unsur pendidikan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Surat naon Ustaz? Surat Al-Qur'an. Wa'lamu, ketahui olehmu, innamal amwal, apa itu tadi? Ketahuilah olehmu bahwa dan harta jabatan itu fitnah, ujian. Wa anallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah di sisinya akan memberikan pahala yang sangat besar kalau lulus daripada ujiannya. Nomawi kagungan putra teh satu nikmat yang sangat besar. Abdi nikah tahun 77, nikah kawin Pak U. Aya bedana nikah jeung kawin. Aya nikah memakai surat, akhirna neken. Aya kawin make urat, akhirna neken. Saeutik. Si emak gumut. Seperti bedana kopi jeung susu, sok naon tah? Kopi, susu, sok sarpaku naon bentenna? Kopi mah hideung, susu mah eta mah jawaban budak SD. Lain hasil penelitian. Ai kopi mah hideungna teh kabeh, ai susu mah hideung tungtungna wungkul. Leres Bu? Leres Bu? Mana nempok? Allahu Akbar, jadi kacau kayaknya. Kayak ameh ulah kacau, orang muka paririmon malah ya ulah kacau ngaji. Kan? Malu lah moal. Abdi gaduh sababaraha kiat-kiat. Kalau nggak salah saya tulis di sini hasil kumpulan saya ada 19 metodologi mendidik anak supaya anak ini adalah soleh dan soleha. Tapi gak mungkin yang 19 ini saya bahas semua Pak Guru. Harus. Itu namanya pemerkosaan. Kenapa anak ini harus dididik? Dalam buku saya yang pertama saya menulis tahun 2009, peran strategis guru pendidikan agama Islam PAI di tengah arus modernisme, pionir semesta dari Yogyakarta penerbitnya. Kenapa terjadinya delinkuensi, penyimpangan akhlak remaja? Ternyata disinyalir ini ada beberapa faktor. Hiji, budak jadi nakal kusabab Pak Kadus, orang tuanya mentransfer agama terlalu dikit, lebih banyak sains dan teknologi. Pendidikan agama mah ngan saeutik dapokna teh agama Islam matak ngahalangan gerang luang lingkup pergaulan. Agama Islam bongan keras, agama Islam bongan fanatik dan lain sebagainya. Ada sebagian orang yang berprediksi begitu. Maneh mah asal bisa ngaji, asal bisa sholat, cukup ngaji oge ditalingtik ku abdi. Barudak mau dia pengajian hanya usia SD. Geus keluar SMP, keluar SMA sudah perek teh hayang deui ngaji. Itu di Tasik, tapi contohnya di Cihiru. Jadi geus SMP, geus SMA lepas dari pengajian. Pengajian itu adalah bukan cuma kita belajar ngahejah Al-Quran. Bukan. Ada yang 6 tahun di pondok pesantren saya, nggak tamat-tamat kitab yang 20 biji kitab. Saya belajar agama itu harus melalui proses panjang.
teu bisa diajar agama ngadadak kena rek jadi anggota legislatif kakarek diajar agama itu ngambang agamana. Tapi kalau agama diberikan dari sejak PAUD, pendidikan agama usia pendidikan anak usia dini bakal ngerasa memiliki agama. Di aya PAUD Paku, lamun PAUD hayang maju kepalana kudu puan. Saha kepala PAUD puan. Imerele abi rek syukuran walimatu safar lil haj di Luragung ngiring heula jumahan eta khotibna teh aki-aki geus bongkok meureun kaca panonna tingalun khutbahna teh diadekeun saderek sadayana ayeuna teh usum musibat seperti angin puyuh. Eta ti mimiti harita abdi geus teu kuat hayang seuri keur jumahan ai batur mah teu hayang seuri sote sabab hees kabeh. Eta di akhir maca doa teu merele gara pakuhu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minati wal mu'minin. Ai salah mah teu ngan ceuli teu betahun. PAUD puad. Jadi merele. Itu adalah selain pendidikan agama secara dini harus diberikan kepada anak. Yang kedua, kenapa anak itu nakal? Ibu bapakna ngadidik budak make metodologi sospol, sosorongot popolotot. Mana budak teh lain nurut tapi kalah ke gempa bumi, kalah ke ngalalawa, tapi dengan lemah lembut tapi dipikasieun ku budak. Itu metode. Komo ari guru mah, guru lamun guru gede amak seperti seseorang mah disebutkan di Ciamis ngajar di SD PKN kelas 4 setiap asup ke kelas budak geus soak kabeh geus gegebrok dengekeun sidakep leungeun bangku kabeh atuh budak teh gempa bumi kieu kabeh jawab pelajaran minggu kamari nu teu bisa nangtung ka hareup si Eman budak rada lemah otakna di hareup geus pias budak sugan mah ditanya saha anu nanda tangan tek proklamasi baheula saha emang henteu abdi mah lahir ge acan. Salah metode jadi salah pengertian. Jadi kolot ulah haok gaplok teuing ka budak sok punung. Tah nu katilu ku abdi ditulis karena konflik anggota keluarga suami istri pagawe tangan dok dak we kas ucing jeung anjing budak teu betaheun di imah aya di dieu sok parasea kumaha di dieu teu aya ditu syuur. Ini namanya konflik. Di abdi aya akibat konflik orang tua yang mengarah kepada perceraian. Nepi ka budakna ada di sadayana sabab indungna di Cineam Tasikmalaya, bapana di Palembang. Budakna dititipkeun ku akina di abdi di pesantren. Tetap dia tidak betah, hayang ka indung kumaha bapa, hayang ka bapa kumaha ka indung. Akhirnya dia hatinya konflik hatinya. Kabur. Budak awewe geus 4 tahun nepi ka ayeuna teu kapanggih. Sabab teu diteangan. Ini kan jadi masalah. Nu ibu bayana ulah sok pasea jeung salaki. Keun cek batur pamajikan goreng patut ulah sareng pasea teu cek abdi mah siga Sahrini. Atawa jiga si Omas. Kutang pun bojo mah boro-boro 5 juta geus kawas kulit katepel. Dan pun bojo mah baheula mah keur anyar pruk nikah sareng abdi aduh pin areup ge kawas buah mangun cumoklat
tina atah geus liwat kana asak canepi ayeuna geus boga budak 4 incu 2 boro-boro pun bojo sarewe nangkarak da jiga ceplok enog ngabayah abah malam Jumaah di obeng hese kapangi horeng ngamplehna pun kelek eta ngajaran bakuwu ku abdi dikenyot kalah ka nyelap dinu ompong baik hitung-hitung baso urat Ciawi wa man nu amirhu nunakishu pil kholqi afala yaqilun itu dalilnya. Tos nomor kasabaraha nomor kaopat penjualan alat-alat kontrasepsi yang sangat bebas. Dugikeun ka di Cirebon hadirin sadayana budak SMP kelas 2 tertangkap basah di tasna pil anti hamil. Budak SMP ternyata kabogohna teh budak sekolah swasta kelas 3 teras dicanak budakna dia mengaku tina kantongna lalakina oge tertangkap sarkon. Sarung kunci. Setiap weekend malam minggu dia ke hotel. Ini bukan cerita, ini sekarang akibat imbasnya daripada teknologi modern. Allahu Akbar. Terus nomor kalima geus kolot membabari poho gampang teh ini. Hidup menganggur, tidak menghormati kepada waktu. Budak tidak diaktifkan. Lamun inung bapana tukang tani budak kudu bisa ngored. Mun inungna tukang dagang kudu bisa laladang. Mun inungna adalah ibu guru bapak guru anak sedikit mengerti dunia pendidikan. Sabab lamun ibu bapak ngalahirkeun putra secara psikologis ada yang disebut faktor genetika, genetis keturunan. Aya sababaraha persamaan. Lamun indungna lintuh gede budak nage gemrot, indung bapana bargang budak nage pecekrek, dacan aya anak papanting segede tikukur, kaopat pamente wajah, sok mirip eta teh borojo jiga bapana, borojo jiga indungna. Jadi lamun budak borojo teu ngalah ka bapana teu siga indungna, eta perlu dipertanyakan. Saha kira-kira nu milu neuneun saham? Termasuk intelektualitasnya, kecerdasannya. Indung bapana pinter, budak nage pasti calakan. Tapi teori, da aya nu indung bapana mah bodoh, tapi budak mah belegug. Pagawean, sok mun budak diajar main bati leutik, ulah dicaram. Beliin sepatu bola, kostum sina ahli main bal ngaganti si Atep sugan. Kunaon eta Persib kalahkan nyewa jelema sejauh-jauh 15 miliar sausum teu bisa ngalahkeun Bali United acan eleh dan nyalaju uing harba baheula mah nu ngaharamkeun main bate kiai ayeuna mah ajengan pangheulana jagi bobotoh main bal rek bulanan rek pangajian tapi geus dararatang eta di abdi aya jamaah aya final Persib jeung na keur juara presiden naon harita geuning. Mohon baheula Toreto cenah ajengan kumaha ieu pangajian cenah aya. Persib gen. Ngaji mah aya keneh bulan hareup ge Persib mah eueuh deui. Ngaraleos nu ngaji eta. Baheula mah ajengan teh ngaharamkeun. Haram men bal. Nah kunaon kiai? Mane mah teu apal perang Siffin. Antara kelompok Muawiyah jeung kelompok Ali perang nepi ka putrana Sayyidina Ali Hasan Husein dipenggal mastakana dijadikeun bola di sepak kiri sepak kanan sakit kaum Syiah nebaka dihukuman menbal haram sabab sarua nyepakan mastaka Hasan Husein ai santrina resep menbal kiai keur nyaba der menbal tengah-tengah menbal kiai sumping kuantawa ngamuk kiai ceuk aing doraka menbal surah jeung nyepakan hulu Hasan Husein kadiekeun si Sarip mana kadiekeun dirampas di si Sarip lantos dibelah ku bedog ku kiai cek si Sarip doraka keneh kiai melahulu Hasan Husein abdi mah ukur nyepakan
mun budak ti leutik geus diajar peperangan golepak nyumput ulah dicarap aku eta teh calon teroris. Ngan lamun tibu budak ti leutik geus katempor sepasea gede amek gede bohong sulaya janji eta mah jelas calon oknum anggota DPR. Allahu akbar. Ai oknum mah teu kabeh pan. Kieu heula jeung reungit atuh ieu teh naon dasar ngaji sisi leuweung. Cik Pak Kubu sungutan teu biwiran teu huntuan teu tapi pinter nyerotan getih teh naon? Reungit soptek. Abdi mata tarucingan jeung dongeng teh boga 300 siki abdi. Hayam naon nu hesieun ngenog? Jago hayam bikang nu dikaput yang taina. Orai naon nu hesieun ngalieu Kang? Orai dahar beusi. Orai asup karena paralon sereg. Jadi kacau ge ngaji. Keun lah apa adanya. Moal sadayana ya Pak ya Allahu Akbar. Poho deui. Terus kehidupan ekonomi orang tua yang murad marid numawi ibu usaha khusus untuk anak-anak. Budak SD di SD geus dibare HP babaturanana ari budak urang teu da boro-boro keur meuli HP kedah hareugeunna seuseut budak teh hayangeun HP menta kakolot kumaha akhirna budak teu mustahil karena kurang keimanan panjang leungeun nyokot HP batur. Awi ibu pamipale ekonomi mapan kedah berusaha dina Quran wa qul i'malu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min teu kudu jadi pegawai negeri teu kudu malah kiai ulah jadi PNS. Mun bisa mah sok kaganggu abdi mah jadi PNS teh ka hiji kagok kadua hayang. Dagang mah nu penting malah duit ngan lamun dagang hayang payu aya syaratna hiji mun dagang hayang payu kudu aya nu meuli kakaret payu tanu susah mah anu supaya aya nu meulina nu susah mah meureun syaratna teh hiji hargana ulah mahal teuing. Mun batur ngajuarin sos 1,5 kilo 30.000 di orang jual 5.000. Kadua strategis tempatnya kira-kira anu kajangkau ku jalmi teu mah leuweung dagang sanu rek meuli. Kebersihan penting, ieu mah dagang pecel leho kana bumbu. Rak-rak dikocek pokna teh vitamin sod di situ. Performan penampilan penting. Baju ieu mah ya Allah tukang dagang beketut hasum juga orai poros. Kudu surangeh tukang dagang mah. Ibu sabaraharin so? 3.000 jang tak kudu kararitu. Acuk kedah bagus wah kawas diabdi Haji Esi dagang surabi bi haji di parapatan kantor desa 5:30 tos dagang maco aing ngangos samping jatun luhureun tuur sakitu apa ku diukna jojodog gitu. Jebu si Oman pemuda meuli bari nangtung cenah bi geuning surabi gede. Nempo luhureun jojodog pugu cenah kabeneran keur murah beas ya we. Rada digedean ajeuna bari ngocekan teh. Bi geuning surabi kemung. Pugu alus ngekep we. Si Eman geus seuseurean si Oman mah. Da si Ibi ayo husu ngocekan. Cenah bi geuning surabi bet sisina harideung. Pugu seuneu batok gitu cenah tarik teuing tutung. Merewa ditanyakeun cenah bi geuning surabi bet tengahna suukan. Mana sia mah sok fitnah aya taluran jojodog
bedul. Teu percanten saroskeun Bu Haji Oyoh Sukajaya Ciberem Kota Tasikmalaya, tapi mun dijanyakeun jauh geus lah mending percaya bae lah. Hese da moal kapanggih jeung rek naon deui. Itu diantaranya. Dan terjadi lagi akibat anak jadi nakal itu lingkungan keluarga yang bobrok akhlaknya. Makanya di satu desa kerjasama antawis pamong desa dengan para ulama, dengan majelis ulama, bagaimana cara mendidik masyarakat supaya masyarakat orang-orang yang baik, yang soleh nanti mempengaruhi terhadap perkembangan anak kita. Nah, cara nak supaya kuat matamat ya Pak Uyu banyak teingnya lah kayak di fotokopi ya tuh lah. Itu udah seurut tuh 20. Nah, cara nak supaya mendidik anak berhasil, tanamkan dalam hati kalimah tauhid yang mantap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mata Luqmanul Hakim tadi di Nagori, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu adalah penanaman kalimat tauhid. Lewat apa? Lewat pengajian, lewat madrasah diniyah, lewat TVA TKA, lewat lagi adalah pondok pesantren anak-anak. Insya Allah dia nanti akan jadi ahli agama. Yang kedua, ajarkan selalu kebaikan kepada anak. Diajar kebaikan, makanya dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir ala ma asobaka inna dzalika min azmil umur. Ini sudah mulai pendidikan karakter, pendidikan akhlak diberikan kepadanya. Budak tileutik salat, ulah kena budak can dihitanan, budak teu meunang ka masjid ceuk saha, lamun budak eta kok kotorna aya dina kukucupna, orang dewasa ge mamawa najis, tai sakadut. Ulah ka masjid budak oge, kolot oge. Sanajan ini khilafiyah. Tidak apa-apa anak kecil belum dihitan. Sok aya di kampung mah can disunatan ulah ke masjid. Nah ini memberikan keputusasaan kepada anak. Gak apa-apa. Gak kolot genan sarua. Numawi ada di sadayana dia abdi janten polemik. Lamun ngurus mayit kena aya dapat tulumuin. Tapi kan diurut, Pak. Diperjelkeun kabeh kitu tah, diurut. Eta teh al mayit kal hayy. Mayit itu seperti orang hidup, sakitnya bekas kita dicabutnya masih terasa. Mandiin aja seperti mandiin orang yang hidup, nggak usah diurutan yang sabangsana. Jangan keterlaluan, jangan israf. Diurutan kok diongkrok-ongkrok urut-urutan. Urang kena calageur kieu mamawa tai. Digerein nanti make naon, make kapas ka jero rok dikocok-kocok mayit eta lamun tah hirup bener anjir. Cek mayit. Jadi jangan israf lah, jangan keterlaluan. Memang ada kaul ulama yang seperti itu, tapi dilihat daripada manfaat dan madaratnya. Nah, yang paling sangat ini menyusui. Saya ambil dari surah Al-Baqarah 233. Wal walidatu yuradina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Jadi nyusuan budak teh ku ASI air susu ibu itu 2 tahun jangkep. Mun eueuh caian ditingur. Pinareupna digebugan make ulah ku palu. Ku leungeun bapana. Atau ditingur make nah ini usah di kampung mah geuning dikitu-kitu tah. Atau nuang yang banyak mengandung air seperti sayur gedang dan gitu supaya keluar air susu ibu. Kenapa? Nah ini manfaat ASI. Manfaat ASI kasus susu sapi ini adalah bahan bakunya lain dengan manusia. Naon susu sapi bahan bakunya jukut, hampas,
Tapi manusia ibu-ibunya bahan bakunya luar biasa. Oh, sehat. Matak lamun budak dibere susu sapi teu mustahil dia dina panglalajoan aya awe. Sebab susu sapi ASI mah lebih bersihnya Bu. Sababna sapi mah tara aya nu mani. Sugan aya nu sapi meuli Lifebuoy. Atawa sapi make kutang, aya teh sapi dicangcut. Tapi ibu-ibu bayi bersolek. Yang paling secara psikologis, dia kalau sedang nyusui anak ditinggali. Pamen teu budak keur nyusuan budak ditinggali. Hao, hao. Ada interaksi antara orang tua dengan anak. Ai sapi boro-boro. Oh. Cing ulah kabina-bina teuing di sana yang modern teh. Budak saumur-umur dibere susu sapi eta teh penistaan terhadap anak, bukan penistaan agama, penistaan masa depan anak. Itu paling bahaya. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian kesehatan. Lamun budak disusuan ku ASI, air susu sia. Punten mah. Di umur hiji dugikeun ka 3 bulan, ini air susu biasanya warnanya adalah bening. Sok ileng-ileng. Bening tapi rada kekuning-kuningan. Ini adalah berfungsinya menurut penelitian dokter untuk imunisasi. Jadi dia nanti akan kebal datang berbagai macam penyakit lantaran ti hiji ka 3 bulan teu disusuan kuna naon ku susu ibuna sama dengan diimunisasi. 4 sampai 8 bulan ini nanti air susu ibu itu diteliti berwarna bodas, berwarna putih, tapi herang. Nah, ini maksudnya untuk menguras anak, menguras perut anak. 9 sampai 12 sampai 1 tahun ini mengandung nutrisi protein, jadi kuat dia nanti. Yang bagi pertumbuhan bayi itu bagus, seperti dia makan daging tutut. Eta tutut teh proteinnya tinggi Pak. Komo keur ubar anu lumpuh ku tutut, komo di dahar jeung cangkangna. Abdi mah upami ka Cibingbing di Ciberem pasti abdi mah nyimpang heula ka warung tutut Bu. Wah, saporsi teh 7.000 aya teh Pak. Eta di tengah poe komo aha digera orang Bandung orang Manu areureun teh sing klecrok we eta jam 10 beurang lamun direkam nu ngecrokan tutut. Nepi ka orang Jakarta mah tas ngecrokan tutut asup kana mobil ka setrum monyong keneh. Ternyata itu bagus. Kalau ASI ini siap saji. Di mana saja, kapan saja adalah air susu ibu siap saji. Tapi susu kadang-kadang kudu naeur cai heula barabe. Susu mah teu kudu susu ditaheur. Dina mobil budak hayangan nyusu teu boga teu ulah boga kayak burhil dibikeun. Dikitu kecrokan ku budak. Siap saji di mana bae. Abdi mah nyusu ka emak teh baheula nepikeun ka umur SD kelas 6. Sebab abdi bungsu, abdi teh pangogoanana, abdi bungsu pangleutikna pun lanceuk 2. Malih aya gelar ka abdi mah ku sabab pangleutikna bungsu cenah maneh mah pangogona tapi pangsolehna. Nah kunaon Kang geuning abdi disebut pangsolehna sabab maneh mah pangleutikna tara pasea jeung adina. Data autentik sebenarnya. Susu mah aman bagi kesehatan, khusus bagi kesehatan bayi. Tapi kalau susu kalengan ada aturan expire kan? Ai susu ibu mah henteu, salagi keneh gua budak masih ka disaji kajaba memang lamun geus kolot.
Aya di abdi si Eman usia 25 tahun geueuh hayang jadi jalma beunghar. Embung kawin ka sasa hayang ka Haji Esi usiana 85 tahun. Beunghar loba mobilna. Tanyaan we keur saeun Bu Haji mah da atuh bujang meunana mah. Jadi untung ka Ibu Esi malah petaka ka si Eman. Kawin 3 menit beunghar si Eman. Mobil manehana, rumah nu manehana, emas berlian we sarua jeung nu manehana sabab istrina beunghar. Ngan meunang musibat kakarek 2 minggu si Eman pupus. Aya dicanak teh ka dokter, ieu mah karacunan susu bari. Jadi susu expire disedotan nya pugu rasa sianida. Amis semu pahang. Susu itu mengandung sifat-sifat kemanusiaan, Pak Gu. Tapi kalau susu sapi sifat bahaimnya tinggi, sifat kehewanannya tinggi. Tapi kalau susu ibu sifat kemanusiaan, yaitu diantaranya lemah lembut, punya karakter yang bagus dibanding dengan karakter sapi dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Selain daripada yang 19, ini masih banyak tapi dapat penting teuing. Pokoknya anak ini adalah yang kedua, yang ketiga, beri nama yang bagus. Tasammau biasmail anbiya, berilah nama anak itu yang baik. Yang seperti nama para nabi. Pangsaena nganamaan budak ibu aya unsur Qur'ani. Dede muhtadin, biar dia adalah kelak jadi mendapat petunjuk Allah. Asep muflihin, supaya dia bahagia. Saha putra ibu? Aceng dolimin. Ai adina Asep murtadin. Aya nu awewe neng euy syaitonia. Nya pugu jadi raja abrut. Ngan ulah alus teuing tah kaos urang Panawangan Cirikip abdi ngaji ka Haji Soman. Jangan ngaji pun anak nu ditikahkeun ka pugur sebuah budak di ngaranan tina Quran yang sahaja ngaranna humul muplihun. Lilih cenah sapoe nu lalaki humul muplihun. Sae ceng Pak Haji ge adina mah si Aang Dartahum. Terus di Asigi Sawatun. Aya nu awe neng Ulaika. Beak we Al-Baqarah. Tapi alus kene humul muplihun daripada budak MI gara di Ciamis, budak MI kelas 3 di ngaranan Encus Setiadi. Encus Setiadi. Cek guruna Encus boga dilanceuk henteu Encus unggul. Ai sare sok teung saha Encus, ah tiluan be cenah papa Encus mama. Nya ngareneng ieu papa Encus mama. Numatak budak wapi soluh pi amain bah pisahkeun budak umur 2 tahun ulah sina sare bae jeung indung bapana. Aya budak sok sare bae jeung indung bapana eta teh cepet dewasa tapi dikarbit. Pan aya budak sok sare bae jeung indung bapana. Boga anak hayam kakarek megar 3 poe alus teh borontok paeh katingang kursi. Budak ceurik cenah anak ayam abi pae lunya anak ayam abi pae eta bangke hayam huluna diusapan ngaleh-leh deui ajebul bapana geuleuh ujang atau hulu hayam diusapan cenah hilup pa ame hilup deui pae cok saha geuning wengi ka kuping papa halewosan ka mama usapan huluna ame hilup deui. Nya ieu mah anak hayam kan. Nu matak leuheung da aya nu mentak karedok, kuningan karedok. Pecel sok ladat teh geuning. Sarua teh budak sok sare bae jeung indung bapana. Ai keur sare tiluan. Bapana aya kepentingan da malam Jumaah. Ulah sana ieu budak can hees. Diusapan ya budak reup sare, pareuman be listrik, der be digarawe. Ai tengah-tengah can geus budak nyaring. Duga kajejek meureun. Budak curang cileung da poek, Bu. Cenah bapak hayang karedok.
ngamuk bapakna, ti mana tengah peuting karedok keur makoheuh dia mah. Ti mana tengah peuting karedok cenah geuning bapak syuhah. Disangka ladaun ngadahar karedok. Oke, itu jadi kacau gitu ngajinya. Kan pada mustamin lagi sarua karacau. Tasammau biasmailan dia. Yang kedua wa yu'allimuhumul kitab, pendidikan sudah mulai berbicara. Apa pendidikan? Pendidikan kan ada dua, ada pendidikan pranatal, ada pendidikan natal. Natal itu pasca lahir. Ini mutlak ibu mendidik anak harus sejak bayi dalam kandungan. Inungna keur kakandungan sering membaca Al-Quran, maka borojo lahir budakna bakal ahli Al-Quran. Inung bapana gede amek keur kakandungan, anaknya akan marah-marah seperti itu. Mata ada bahasa Inggris, teng manuk teng anak meraku kuncungan, uyah tara TS kaluhur, ngarana kahana. Kabodohanana sok tepa ka budak. Ieu mah ku budak keur diajar matematika PR balas teu bisa digegel ku indungna ceulina. Sia teh belek-belek teuing turunan saha? Geus puguh turunan nu ngomong. Nu mari ayeuna mah geus kapameng urang mah ibu geus lareh pae. Budak urang ka hade lamun rek papacangan, rek boga kabogoh, rek lalaki rek awet tempo heula buku rapotna. Nilai IPA-nya berapa, matematiknya berapa, IPA-nya berapa, biologinya sabaraha. Lamun ternyata matematiknya 2,4, ulah dituluykeun najan geulis jeung kasep, perusak keturunan. Jadi bayana ditinggali dina data autentiknya itu, nilai itu buku rapotnya. Komo aya budak teu boga buku rapot-rapot acan mah tidak mengalami pendidikan kirang sempurna. Alhamdulillah di sini ada pendidikan non SMP terpadu. Hah? SMIT itu luar biasa, bagus. Sarua keneh. Swasta dan negeri sekarang tidak ada perbedaan. Abdi ngadegeun SMKT, SMK terpadu cuma 1 dari 49 kota Tasikmalaya. Yang satu saya cuma sekolah menengah kejuruan terpadu Al-Ikhwan. Tapi karena pengelolanya guru-gurunya saya yang menyeleksinya sendiri, dulu pada akhirnya namanya 8 kali ngaluarkeun, pada akhirnya terus 8 kelas aya lumayan. Itu gurunya saya yang nyeleksinya. Ya, alhamdulillah tahun 2000 hampir tiap tahun itu menjuarai juara UN. Kemarin Kaslang 2015 setelah SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Kemarin baru 1 bulan mendapat SK Sekmod skala model. Diadakan lagi kemarin adalah Olimpiade PAI. Alhamdulillah juara umum 1 kota tingkat provinsi. Besok insya Allah bulan apa di Kuningan. Di sini tingkat provinsi. Saya akan mengirimkan anak-anak duta-duta dari sana. Apa yang dijual di sana dalam rangka mendidik anak? Pertama adalah tahfidz Quran. Nomor hiji abdi budak sabab budak nu geus apal Al-Qur'an tangtu khuluquhul Qur'an. Da budak anu nahfidz Qur'an terus-terusan nugikeun ka baseuh ieu ge si Jaid 18 juz. Boro-boro imam besar pesantren abdi Haji Abidin boro-boro 18 juz ngimaman taraweh tahun kamari surat Al-Kausar 3 ayat sautan-sautan ai poho mah teu inget. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun abdi baheula ke pesantren da guru kitu orientasina meureun can ka panggih mangpaatna. Musin baca alfiah ulama. Mubtada unjadun wa adirun habarin qota jadun adirun mani tadar wa rafa'ul mubtada bil ibtina kana ka rupa habarin mubtada al habaru jujur mutaim. Apa
baca bab nida wali munada na oh karena iya wa ewa kada aya summa hayya. Kain nama abdi santri abdi tahfidz Quran ayat 18 tuh tah supir 5 juz mah apaleun budak. Kitab kuning pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, alhamdulillah ya bahasa sanajan Kiai Jegud di Kuningan can puguh tiasa ke Arab komunikasi nganggo bahasa Arab. Ayat di Cijulang Pangandaran, Ustad, cenah Haji Bang masyarkeun cai, saya nyali lah supir aku. Naon cara bahasa Arab di dia? Muyah. Muyah syurab, udah ngerti dia, tunjuk aja muyah. Maki di kata ketempokan negara, muyah aja. Ayo cek orang Arab, kam haban aja, seberapa botol, rek nyebut 2 botol, hentu apa bahasa Inggris, bahasa Arab, rok ataini aja. Menyen 2 botol rok ataini, heureus orang Arab ge la arba'ah rakaatin haji. Tungtung nama syarolat isya. Bahasa Inggris penting. Kitab kuning hampir 15 kitab selama dia ada di SMK dan di SMP di sana alhamdulillah Pak. Lumayan. Apa yang dijual? TKJ, teknik komputer dan jaringan. Apa? Rekayasa perangkat lunak. Apalagi multimedia, apalagi perbankan syariah, apalagi keperawatan dan otomotif. Mata ke saya budak geus mampu membongkar mesin mobil, teu mampu masangkeun deui. Tapi untung aya guru produktif. Nah, abdi mah regreg budak anu teh TKJ dikirimkeun ku abdi MOU sareng Malaysia, udah berapa orang anak-anak di sana. Sebab kang SMK abdi mah tidak terbatas, asal diizinkan oleh orang tua, dia kesehatannya baik, saya kirim ke sana, batur mah ukur 5 orang per SMK. Sebab itu proyek saya, alhamdulillah menjadi bursa kerja. Alhamdulillah Pak. Sok nu palai ka abdi ka ditu tu brosurna aya. Balik bisa teknologi, balik bisa bahasa Arab, balik pinter bahasa Inggris, balik lagi adalah bisa kitab kuning dan sesuai dengan kompetensi keahlian. Allah dari Jakarta, dari Bekasi, dari Karawang, anak-anak Pangandaran, Kuningan juga ada. Yang cari cingwaya tuh ya lah, kumaha pokoknya. Abdi mah paling resep mun keur pengajian nungtut buriak baralik resep. Ngan lamun kalah kabari husu bae bah, inilah yang disebut dengan pembunuhan secara pelan-pelan. Pembunuhan ya. Nah, anak kalau sudah dicekok dengan pendidikan, kan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 juga paling tidak barudak urang teh hadirin sadaya baik pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Ada pendidikan formal teh pendidikan yang berjenjang mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Di kampus saya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak di Kuningan, di Karawangi, mahasiswa abdi itu sudah ada S3, baru sekarang sudah mulai menerima lagi, baru semester 2 sekarang. Jenjang strata doktor. S2 juga sudah lama, sok nu bade. Sanajan bodoh ti Cihurip, hadirin ti Cihirup, hadirin sadayana, asal wartos ka abdi we testing diluluskeun. Naon sababna? Kagok geus asa dulur. Diluluskeun kabeh sanajan bodoh ge. Ngan ke lulusna rada lila sabab bodoh. Ya, abdi teh nguji tesis, ada ngaluluskeun bodoh pokok nguji tesis. Yang nguji itu Profesor Wahidin, Profesor Sueb, Profesor Cecep, saya sendiri. Eta budak teh dilaluskeun ku 4 penguji S2 sebab ini tesisnya rusak sekali lah katanya. Kata saya enggak. Untung ini mahasiswa bisa menulis seperti ini. Sebab pendidikan andragogi, pendidikan orang dewasa kan berkembang. Lulusan aja lah. Nanti perbaikan, saya berani membimbingnya. Ya kalau gitu akanlah silahkan katanya. Diumumkan oleh saya bahwa Pendus ini adalah lulus dengan bersyarat perbaikan. Terangan ya anu ngaluluskeun teh abdi. Geus sabulan sumping nelpon, Pak di mana? Saya ada di Pasca. Siapa ini? Saya di Hidayat Pak yang kemarin ujian dari Brebes. Oh iya, mau ketemu? Iya. Art sumping teh ka Pasca Pak. Nyanak nog asin 500 siki, kedua bawang merah sakarung, terus lagi
cabai merah setengah pusri, apa macam-macam segala. Ini untuk siapa? Untuk penguji? Enggak, untuk bapak saja katanya. Tuh, ladang ngalulus ke nu bodok. Ladang ngalulus ke nu bodok. Aya teh ngulem ka abdi. Katanya, Prof ada waktu enggak pengajian di sana di Ketanggungan? Saya datang ke sana. Wah, imahna paingan bah, menteri. Paingan teuing ka kampus nage. Ya Alfa, Pacero, Audi mobilna teh. Aya teh jama kaya, orkai. Dia petani cabai merah dan bawang merah sedikit kebunna mah ukur 15 hektar. Hanya yang menjadikan itu langsung dikontrak oleh Indofood. Tidak melalui perantara, langsung uang itu satu orang langsung berapa miliar. Wah, imahna ibu hebatnya pantot diharap janela tigigir bukan cerita. Hitanan di sarua, abdi jeleng ngaji 1,5 jam, ayo wangsul. Nah, ini nggak saya kasih apa-apa, cuma inilah sodakoh saya. Eta memang katol. Si palikanci da penasaran di pom bensin dibuka aku abdi teh 15 juta. 15 juta. Oh, ti Brebes mah itu Ducati dieu mah. Punten. Ieu mah contoh, Ladang ngaluluskeun nu bodoh. Sok geus boga budak pendidikan agama jeung pemuda teknologi, itulah realisasi dari wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sekolahnya dipaju, pondok pesantrennya gak tertinggal, betah boga budak soleh maka boga budak soleh leuwih betah keneh boga budak soleh daripada dibere 2 miliar nu teu tulus. Sok contoh leutik boga budak soleh maladang masantrenkeun ladang nyakolakeun tengah peuting eta budak geus keketrok ka inu kana panto kamar ibu bapana tok pah mah punten diganggu tos 2:30 bilih teh cenah tepan ngaos Quran pah. Subhanallah, jarang anak-anak pemuda di abad modern seperti ini ngabangunkan ibu bapanya suruh tahajud. Aya teh di dieu boro-boro. Tapi nu teu ngartieun agama tengah peuting lain ngageunkeun indung bapak ibu sesolotokan leumpang nage kopeah medeng teleh kana pantona ge dijejek nepikeun ka donglak tulakna segruk indungna ceurik yang ceurikan budakna sesolotokan di mana atuh sia teh Udin tengah peuting karek balik panon beureum jiga tas dikunclung jabatina sungut kaluaran budah bau ciki sapi matak cek aing ge sia ulah nginum nu nganungkoh kol teu pantes anak aing abok mun urang kota beunghar pejabat meureun gini mabok teh olah orolo teh kornet aya urang Cihirup sia mabok olah orolo teh genot sia. Kalah baju ditulisan di tukang Black Baron aing ngising di sawah saat menyaya koboy modal disusukan kalah leungeun we sia teh di gambaran orai kalabang tato jiga nu nya jagoan aya di udag soang lumpat menyaya koboy eleku soang aing leungiteun orlet kancing tina kabaya unggal poe eueuh wae ku sia pake anting ganti isuk masih aku paku payung kalah kaset wela laguan dina HP lagu-lagu barat lagu pop sia teh kaos nu modern ai jajan cilok maknya ya koboy meuli cireng wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim
Dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Tuh kompak di dia mah. Kamari mah di kesturi gara di Cikijing. Kakareke sholawat badar. Di hareup hees gitu. Mustame. Ai petugas ala yasin aya manehna da saya halatoha. Tapi pinter nyalegorkeun bari hees halatosin. Wa yashal ladzina la taraku min hulfin durriyatan diapa saya saur Allah kacida pisan dikhawatirkeunana sabada generasi-generasi anu ayeuna para kiai para ulama anu tos makin sarpuh tos parupus taya di generasi meninggalkan generasi yang lemah ilmu pengetahuannya, lemah akhlaknya, lemah pergaulannya. Ini paling bahaya. Saur Allah falyattaqullaha. Coba usahakan sina takwa ka Allah. Dengan apa? Pendidikan agama diimunisasikan kepada anak. Nanti, ya Allah ya Karimnya, kalau anak sudah diimunisasikan agama, yang diharapkan akan muncul 3 kecerdasan. Ini yang paling diharapkan. Apa? Abqariyatun qalbiyah, emotional quotient, kecerdasan hati. Yang kedua, abqariyatun ijtimaiyah, social quotient, kecerdasan bermasyarakat. Yang ketiga, abqariyatun fikriyah, yang disebut dengan intellectual quotient. Ya punten Pak, kudu acan di kampung aing ngundang profesor mah kudu loba nu teu ngartieun. Bisi pajarkeun disangka teu bisa. Nah di dieu mah jangan terlalu ilmiah. Kenapa? Sebab bukan seminar. Ya, bukan seminar. Jadi kalau di sedang seminar kan berpikir filosofis, disiplin akademisnya harus tinggi. Tapi ieu mah heterogen judulna kan naon nu ingat disebut begitulah. Sebab aya pesan tipun guru cenah kade maneh lamun ngomong ulah nyaritakeun nu teu inget. Ieu mah nu inget we wungkul. Sabaraha itu? Hah? Berapa Bu? Hilal Pak? 10? Jam 11? Aduh, atau satu lah. Kewenang deui. Mana diantawisna we? Abqariyatun qalbiyah. Dia akan selalu berzikir, anak-anak selalu berzikir. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum wa sadadzikra. Di mana selesai melaksanakan ibadah haji, selesai melaksanakan pertanian, selesai melaksanakan apapun selalu berzikir. Pangsaesana budak kemana-mana subhanallah, tabarakallah. Tapi budak ayeuna sok nyimpulkeun anjing. Melu aing anjing, budak di Tasik gitu ngan contohna ti Cihirup. Aya budak ban tukang unyang anjing wae secara psikologis, namun budak unyang anjing wae sanajan geus soleh eta teh sok muncul tanpa terprediksi kasebut deui nu baheula teh pan di abdi aya si Sodik. Eta mah beutang sanes Kang Sodik ieu. Eta budak teh baragajul tapi jadi soleh da dibimbing ku ustad. Dibimbing ku ustad. Eta rek salat maghrib geus tilu jajar barang komat teu aya imam bah. Da imam nu biasa angkat RW RT teu araya sing harulang we aya budak si Jang Sodik da geus soleh ayeuna mah cenah ujang kapayun sok ngimaman. Cenah abdi mah teh can biasa engke ge biasa bageur daekeun ka hareup. Nya we babacana kita rek togekeun mah lumayan anu bikana ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Duka teu kakupingeun eta jamaah daeuh nu amin merenya balik deui nu baheula datang amin anjing. Jadi yang dulu akan muncul tanpa disadari. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub, dengan dikir ke Allah. Ibu perbanyak dikir. Ciri cerdas hati. Jaman seorang dikir mah bakal ditenangkeun hate, ai tenang hate teh beunghar hate. Untuk apa banyak harta tapi hate teh tenang.
supaya terenang hati orang Cihirup di dia aksiru kiro atal Quran, perbanyak baca Al-Quran kan tenan sekedap ini pakai bulan Ramadan. Kamari Menteri Agama kayak yen Cirebon anjeunna ngadugikeun pengumuman yen puasa tahun ieu bakal jatuh tanggal 1 Ramadan. Leres Bu, seurkeun baca Quran pun bojo alhamdulillah hadirin sadaya bulan Rajab kamari khotam Al-Quran 5 kali sabab cukup maca surat Al-Ikhlas 15 kali. Dasur Kangjeng Nabi saja manu maca surat Al-Ikhlas sakali sarua jeung sepertilu Al-Quran. Jadi lamun 3 kali sami sareng sakhotaman Al-Quran. Lumayan dengan Quran mah ibu mata tenang hati, yang sedang galau baca Quran akan tenang, ya banyak masalah dengan Quran akan bisa memecahkan masalah. Tah sabada ayeuna, sabada abdi dungkap ayeuna wayahna urang Cihirup membantu pembangunan desa sugan we dengan mental yang ikhlas, yang tenang baca Quran. Di akhir lembaran Quran make tulisan catatan khusus. Tamat Al-Quran ke-1 tanggal sekian terus beruntun. Sebab apa? Sajago-jagona jelema di Cihirup pasti bakal maut sadaya ge. Pejabat anger modar lah, nu beunghar kojor, jeger paeh, kiai pupus kiai mah. Pupus nu nyebut modar ka kiai mau teu bisul sakuriling awak sia. So, oh nu jago di dunia mah kajaba awewe pangjagoanan. Awewe mah bisa ngahirupan nu paeh, bisa maehan anu hirup. Leres Bu? Tuh leres. Jalma nu beunghar hate mah ibu sanajan dahar jeung uyah asa jeung garam. Sebab hilang psikosomatik, hilang kompius, hilang bangun ragu-ragu bimbang. Itu dihilang ala bidik darat manulkul. Pang saya sana dikir, ya orang biasakan ibu dikir itu dengan ini bu ya. Subhanallah, 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 subhanallah 5 kali 3 15 kali 2 30 tambah sabuku 30 itu sunnah Rasul. Badai mangga tasbih beng mangga apa ku ulah da napel keneh ieu. Hayang gede tasbihna meuli ti pamijahan Tasikmalaya sagede-gede buah limus. Wah teh betah tawa di Sunan Gunung Jati. Subhanallah. Subhanallah. Gonyereng subhanallah. Menang 5 nyeri cangkeng. Sebab eta mah tasbih Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Kudus, termasuk abdi bah incu Wali Songo katilu abdi sabab aki ayat turunan asli Sunan Kalideres. Jakarta Utara penaki. Kedua, ciri tandanya dia adalah kecerdasan hati, kejujuran. Apa yang disebut kejujuran adalah konsep hati yang mampu merealisasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi bahasa Batu honorable, respectable, and credible dalam hati. Itu penting. Naon sababna Rasulullah SAW diberikan cinta ku Siti Khadijah bukan karena ketampanannya, bukan karena kekayaannya dan memang orang miskin, tapi karena kejujurannya. Asidku. Maka sifat Rasul aya 4 ngan ayeuna sifat Rasul kari 3 sabab patonah masih berurusan jeung KPK jeung kejaksaan jeung hukum punten kader ulah ka singgung kayak eta jeung merosot itu lain biasanya kan bisa sarung kita sabarajengan ngan sabada ningali Mang Lomri teh sok bisa sarung bae rek mencit kurban tahun kamari doma jalu 2 ekor memeh dipencit diadukeun heula ce iseng setengah genep tekop doma pak ceger manehna keprok bari ngangsrodkeun sarung ceger terus ceger terus genep kali ngangsrodkeun sarung eta domba jadi mali ke Mang Lomri ong si mana horeng hanapeun sarung disangka tanuk
Tuh percanten teruskan Lomri RT 2 Sukajaya Kota Tasikmalaya, tapi jauh geus lah mending percaya we lah. Hese mah sanes sangem abdi saur Gusti Rasul kullu lahmin nabata anil haram fannaru aulabi, denyut darah daging dihasilkan dikonsumsi dari haram, nar aulabi, neraka lebih utama padanya. Neraka ada dua, ada nar secara mikro yaitu neraka jahanam wel dan latuna, tetapi neraka secara makro mungkin di dunia apa, punya penyakit yang susah untuk diobati, tidak bermanfaat, dicopet orang, kahuruan jeung sabangsana. Mata rezeki mah bah leutik tapi barokah, itu adalah yang paling utama. Nomor hiji, Beijing 0,45 hadirin sepersen, tidak ada koruptornya. Brunei Darussalam 3, sekian, Indonesia 9,25%, Vietnam 7,26%. Para koruptor nate ta Indonesia alhamdulillah di dunia kudu syukuran pangberakna korupsi. Doakeun abdi lah sing jadi presiden Republik Indonesia rek ngomean jalan anu ka Cihirup kabeh nu geus rarenyuh rek di hot mic ku abdi lah. Malah ti hareup ka dieu ka payunan Bapak Lurah ku abdi rek di hot mic. Ieu geus teu usum jalan kieu zaman Nabi Kusoy. Da sanes lepat paku, lepatna ti luhurna urang mah kadar pekerja bawahan, da ti luhurna nu teu walaras. Udah pajak dia dicokot ku si Gayus berapa miliar dan triliun. Goblok eta jelema. Mentak di urang mah yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya, kamakola Syekh Oma Irama. Bos ahbu, dah mata kahade kehilangan kejujuran. Di dunia pendidikan datang bos, agama, keagamaan dina hati tidak cerdas adanya. Bos, bus, bus. Aya nu menang subsidi desa 1 miliar 600 juta ke pembangunan jangka pendek 8 bulan kudu selesai infrastruktur dan lain sebagainya. Nu 400 juta dibagi 200 juta ke cadangan pembangunan jangka panjang, nu 200 juta pembangunan jangka pesak. Atuh ditarurutan ku tukang anak lauk, milang anak lauk tina tanggungan disiukan ku piring dikabalongkeun. Eta teh kudu ati-ati ibu ti 20 ka ditu sok ngacrok-ngacrok bilangan. 2 hiji 2 hiji 2 hiji 2 hiji 2 2 2 2 2 tilu jara di tilu 2 tilu 2 tilu 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 4 tilu 5 jara di 5 tilu cek nu meuli ke aing mah satereh-tereh teuing ya. Eta teh karena kehilangan kecerdasan hati, agamanya kurang. Kejujuran. Bapak jujur ka istri, istri jujur ka bapak, aya jujur dina masalah ekonomi, aya jujur dina masalah ucapan. Siti Khadijah kejujurannya benerna kacarogena ka Kangjeng Rasul tara ieu nyebat jenenganana pangkatna ya Rasulullah. Itu turutan kurang cirup salaki Hansip, ya Hansip. Moal ngepuk. Kangjeng Rasul ngahibur istrina tara nyebat istrina tapi sok ku gelarna ya Humairah. Ai Humairah teh beureum semu bodas saja carulang gelis kawanti-wanti endah ka bina-bina, istrinya selalu gembira ya Humairah. Tapi kade ulah kena-kena saroge ibu rada hidung, he Hajar Aswad. Nepi ka salaki dipake tawaf. Eta kamari tahun 2015 ngabantuin jamaah haji abdi jamaah umroh sanu bade umroh sok ka travel abdi Al Ihwan Group murah di abdi mah paket 12 dinten pakubu cuma 11 juta rupiah tapi kumpulna di Mekah ti dieu ka Mekahna kumaha karep udah moal pimangiun 24 juta
nyenak jamaah Haji Dedi di Cibatuirang Kabupaten Tasikmalaya. Jadi aya dua, aya Kabupaten Tasik, aya Kota Tasik, abdi termasuk Kota Tasik. Eta keukeuh yang nyum Hajar Aswad Pak Kubu. Puguh hese da ayeuna mah umroh ge sareng hajian pinuh kaluhur kanculkeun kagigir kapecelengkeun mundur sameter deui ya Allah. Abdi teh beulih teu katakdirkeun ka Mekah di abdi hoyong nyum Hajar Aswad paparin kagampilan ya Rabbana ai kolepat teh menang ilham sugan kudu jalan hanap cenah aing nyuruduk kawas gaang. Nya ka hanap mah teh rengan geus nepi kana Hajar Aswad kaliru asup. Kala asup kana palangkakan rok ibu-ibu orang Turki. Kapan jangkung badak lep teh barang tangah ieu Hajar Aswad ngan geger cenah ku Hajar Aswad bejana seungit bet dia mah bau hurang lamun lain keur umroh di hotel ngadenge dongeng Mang Dedi abdi yang kokos sodan seuri Haji Dedi Cibatuirang Karangnunggal Kabupaten Tasik sok susul jauh lah. Pah tekeng lami teuing ngaosna kapan papah rada kirang sehat jabi enjing bade aya acara salam mamah cayang masih dah Pak Kubu masuk hah percaan kan Pak Kubu mata HP teh penting Pak HP teh penting ngan ulah kaos ajengan solihin meuli HP tes ngajual embe genep da kawangan putra di Bekasi sok penting teu apal merek-merekna acan cek incuna si toha cenah merek naon bah HP Sumsang teu bisa program ngomong aplikasi mah teu bisa ku incuna we si toha ai keur salat subuh tah HP-na koko dina kampret di bawah ai keur kunut HP disada da jangan Rohidin rek nyampur ka kabupaten disangka bener teu keur salat ai laguna es lilin totet 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 da keur kunut ka setrum Allahumma dina piman hadait eta makmum kompak amin 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 teu percaya susu ieu dongeng teh ti Haji Hasbullah jeung lamun itu bohong komo abdi kunaon ibu bisa batuk guys ibu sari cing wae lah kejujuran jujur terhadap suami jujur terhadap istri saumur jadi mubalik kakara anu keur ngaji ti jengkang lah yang ngiting lah kecerdasan sosial mah jeung kecerdasan intelektual kurang tahun payun we bah da waktosna prartos seep peuteun kahiji mudah-mudahan ieu tilas hajat Pak Lurah sing digentosan di ku Allah teras urang sadayana sing kabaleteran barokah ti mantena ti Allah Subhanahu wa taala amin putrana anu dihitan mudah-mudahan sing jantan urang kali anu soleh solehah Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Robbana hablana minas solihin Robbana anjilna munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih upina sakitu bae jadi 10 deui malah isukan wartosan di we abdi pakuwunya bilih daroraka tengulem deui mah nu sae eta mati Allah anu awon mah kabodohan abdi bilih bapak ibu para silaturahmi bade ka pamijahan sidang heula ka rorompok abdi Jalan Kiai Haji Hoer Apandi Pondok Pesantren Al Ikhwan Kota Tasikmalaya naroskeun ti Kuningan ge hadirin sadayana tararangeun anu nyahun mah insyaallah tararangeun upami di kantor panginten abdi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon setiap hari Kamis dan Jumat rompok di Cirebon Jalan Insinyur Soekarno Sampiran Indah Blok A5 nomor 1 Kabupaten Cirebon
barang lungsur di Gronggong aya belok ke kiri aya sampiran indah tanupang payuna caket paan payunana anggota DPRD eta sasaungan abdi aku lebet dari 300 malah jeung di halaman mah sanajan imah leutik tapi nu sorangan bari tempat ngumara sakitu panten teh sakapehatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.